Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dangu deui sareng sim kuring Mang Oleh dina dongeng Sunda anu genah merenah tur tumanina. Dina dinten ayeuna sim kuring bade neraskeun hancan nu katunda dinten kamari ngeunaan anu janten judul Ebod Jago Tanjakan episode genap polas. Mugia ye dongeng nu bade dipidangkeun ku sim kuring teh janten panghibur kana kalbu oge pang bebenah kana mana. Kanu nuju ngarandapan kapusing sirah lanongan kuas kadon bisi we tina nyeri waos eta teh. Yu pamirsa supados teu nyangkolong teuing kana waktos. Hayu ka dieu urang dangukeun sasarengannya. Komo para subscriber mah. Hayu urang dangukeun sasarengan. Kumaha jojongna ngeunaan Ebod Jago Tanjakan episode 16 teh. Yu mangga sanggeus Ebod ngadenge eta wanoja anu nahan manehna supaya teu ngalakokeun tindakan anu di luar kuduna. Ebod teh antuk nama sadar manehna teh yen musuh anu dilawan ku manehna dina adu jajaten poe ieu teh tas teu walakaya deui. Ebod sadar bari ngomong astagfirullahaladzim. Aduh atur nuhun teh, aduh nuhun tos ngemutan abi. Nah, lamun aduh teu ku jelema ieu mah abi teh moal kieu atuh. Jeung untung we ku teteh tos diemutan. Ebod nganuhunkeun ka wanoja eta anu nahan manehna supaya teu ngalakukan tindakan leuwih. Wanoja eta tuluy ngalepaskeun leungeunna anu jadi panahan supaya Ebod henteu leuwih ngalakukeun tindakanna. Teu kungsila wanoja eta tuluy ngomong, tah gitu tos itu dah si jelema eta nage tinggal itu dah tos gitu nama semua bisa ngaganggu abi deui eta. Cek eta wanoja ngomong bari itu tunjuk ke arah lawan adu jajaten Ebod. Ebod nu nempo pas kitu teh tuluy ngomong ka eta wanoja, nya teh mudah-mudahan manehna moal ngaganggu teteh deui cigana ningali syukurna kuas kitu geus pengkor duli teuing bongana manehna beut ngaganggu batur. Masya kumaha kaganggu keneh moal cek si Ebod nanya ka si Mang Kolot eta. Anu ditanya auh-auhan bari nembak nyari sako deh moa
Ceuk si mang kolot eta bari manehna teh ngupayakeun supaya manehna bisa cengkat tina diukna. Si Ebot tuluy ngomong deui ka jelema eta, maneh eta suku wayahna sah bongan maneh bet lalaku kasar komo ieu kawan waja rek naon maneh teh doing da urang ge teu bisa ngubarana kikis kitu mah bawa weh ka tukang peuseuh atau naon lah tah. Awas ngan omat, awas maneh ulah sok wani-wani deui ngaganggu. Mun ngaganggu deui teu jamin maneh aya keneh nyawaan. Ceuk si Ebot bari kituna teh ngingetan ka eta mang kolot eta. Si mang kolot eta anu sukuna jadi pengkor teh nembal bari ngaleos. Aduh. Antuk nama si mang kolot eta teh ngaleos ninggalkeun eta patempatan bari suku nu katuhun nama cingket rada semu hese digerakkeun da bongan manehna tuh. Jadi weh sukuna teh jadi kitu diteungeul ku tenggeulan teunggar cadas anu geus dicangking ku si Ebot. Sanggeus mang kolot eta ngaleos si Ebot teh tuluy ngomong deui ka eta wanoja. Teh by the way teteh linggih di lembur ieu atawa linggih di lembur mana jeung bade ka mana teh. Ceuk si Ebot kituna teh bade gegaro sirah rada nyerenge nanya kituna teh da atuh. Soalna wanoja anu ditanya ku manehna teh ya bisa kesebat lumayan geulis rupaanna teh. Wanoja eta nembal bari imut. Abi mah sanes ti dia. Abi mah ti Cisuk. Ka dieu teh seja bade ngalongok aki dia aya. Tah tadi teh abi teh pan abi teh ka dieu teh duaan salaresna mah sareng bibi abi. Tapi kusabab abi gaduh PR di bumi teh. Jadi we abi uih heula ka di bade uih nu teu heula. Si bibi mah masih kena diteun aki. Ceuk eta wanoja manehna teh ngajelaskeun yen manehna teh lain ti Cipasir tapi linggihna teh ti Cisuk. Si Ebot ungut-ungutan tapi kituna teh bari ungut-ungutan teh manehna teh ado nanya deui si Ebot teh. Teteh nami teh saha sih? Lapangkeun nami abi Ebot jadi we tah ditanyakan ieu abi linggih mah nah caket-caket dieu mah. Cek si Ebot bari nanya kitu teh bari ditungtungan manehna teh nepangkeun diri manehna ngaranna Ebot. Wanoja eta tuluy seuri ngadenge ngaran anu tas nulungan manehna teh ngaranna Ebot. Tuluy nembal kituna teh wanoja eta teh. Namina rada langka ningan. Nami abi mah Ros, nami abi mah nami asli mah Roswati gitu. Aya bade ka mana? Ceuk
wanoja eta anu geningan ngaranna Roswati teh malik nanya ka si Ebod ditanya kitu nya nembal atuh. Oh udah jigana teh seguet da nanya ka maehna teh nya bisa disebut geulis lah. Abi eta bade kadinya bade ka Amang lah pokoknya guru Abi. Oh nami teh Roswati nya. Saya tuh Ros sareng Jamilna sami geulis ceuk si Ebod adon rada ngaheureyan ka si Roswati. Saat geus kitu si Roswati teh ngomong bari arek mere duit sigana teh ka si Ebod. Tapi pada wiyeulan nya ya teh abi punten tesur ceuk si Ros bari ngasongkeun duit nu geus di cepengan kumaha teh di kana leungeunkeun si Ebod. Si Ebod nampo si Ros eta rek mere duit ka maehna tuluy ngalepaskeun leungeunnan bari ngomong entong ikhlas abi mah nolongan mah entong kikiana lain tukang ojek abi mah mun pami ka tukang ojek mah sok weos mayar oge abi mah nolongan mah ikhlas abi mah ridho lillahi taala tong teh ya tinggal lihat udah waktosna saeb pamirsa mah tuh cek orang tunda heula ngeunaan dongeng anu janten jodoh si Ebod jago tanjakan teh dinten ayeuna. Mugia eta dongeng teh janten panghibur kana kalbu oge pangbobana kana mana. Yo pamirsa insyaallah enjing urang tepang dangu deui sareng sim kuring mang waleh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.